aing mah beak iya. Coba ngunjas mana rokok tuh? Yo, sok dah cuma tinggal di beta kayan teu. Nahan budak jauhan. Haet piraku. Heeh. Ih, meureun eta. Geus tah, udah pusing-pusing tah, beta. Coba bener dia. Tong beta. Plat nama gagah ya Heropa. Ngajak kopong kabeh Ih, tidak aku eta kopong. Aing bedak kumaha ieu laju nangis ieu kopi eueuh rokok eueuh ege susu eta mah aduh teu beukeng mah. Kumaha Bae ieu? geus ieu nya. Ih, kaharti aing mah. Nut. Kek. Orang seorang mah tadi, si Opet terek datang ke dieu. Datang. Oh. Ya panggil orang mah tadi eta, mau ngaganduran muni buh. Gua deh eta, jigana aya kue hane kopene rokokan teh jigana. Usaha saya tadi antar geuna. Duh ka eta, keluarga jigana eta. Atuh badan beuting meureun mah wae eta lobana tah. Pasti naon ini. Ade kalakuan kos kieu mah burung urang ya, atuh mending kana diteangkeun ngobongna. Eta bisa ananya bagian loba barang dah. Susulung utang serangan kieu tuh di kamar. Benar. Sengit. Ada karti ku jubur teh orangnya. Oh, benar. Oh, jigana aing mah. Hayolah, tong yuk. Tiga. Aing ya. Aku dilihat. Pet. Kenal pet. Sekarang baik bang. Otak ku leletuk. Keren pet, gitu pet. 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 Assalamualaikum. Salam. Sager kumaha sager? Lagi mana Allah. Kira-kira teh apa ieu lengkapna ieu ka kobo? Tadi mah urang ke sore ka dina ge. Jeung saha? Dianterkeun ku baturan. Lain naon ieu? Ieu kami di kabambungan nama ieu keur kabeakan duit teu boga, rokok teu boga ieu. Hayang barang dahar teh ieu, ngomong-ngomong mah cek si Sanud ieu, si Opet ieu lah keur tadi datang cina mau gendol datang. Iya tuh jadi teu mah urang mah teu mau nanaon. Urang ngeun mau ge beas doang tah. Bener pet. Bener. Jadi si Sanud ge eta mau gendol cina ge mungkin nya mau kardus cina ge eta. Oh, tuh pasti mau mau kuas segala sanggup segala tetek beungit meureun eta pet. Henteu mah urang teu mawa. Bener be urang. Ulang. Lu bener eta mau naon tadi yo. Bener mah urang teu mau nanaon. Ya yang tadi dia manggil, mau gendolan nih gua deh. Oh, genya tuh. Si mana leueun keur sore tadi tah. Bener pet, urang abong pet. Aduh, aingnya pusing amat ya. Dibejakeun aing kelaparan ya. Tidak bejakeun aing bising-bising silet. Kumaha lah. Aing kumaha nambah burung lah. Pet, lu bener dia lu sok ketungkulan teu para rogo. Si ieu bae ge ngomong ya si Sanutnya. Dia mau gendolan maknya dia teu mawa, sakia aing hayang ngarokan aing ngajus biarin kebakaran ya. Hayang mah disak-sak we kamar dia ya kuari keneh. Aduh, manehnya coba Syarah. Kayak